Oh hayang engko hoream ngancang teh hoream nama hoream di jalan cangkeun. Arianankeun teu boleh rimbil we tukang hareup ngelek ngegel ridu we pokona nama. Nah kasih mamah teh mamah here kadinya cekeng teh tapi barudak moal dibekel. Sun teh cekeng teh ek sakorejat we danankeun bade nyambungan hunggul. Tapi nembalna teh cenah keuni atuh ulah ka dieu ge ai barudak teu dibawa mah. Ating teuing eta galak pisan nya indung teh. Gana nama nyaeuheun keneh ka incuna daripada ka anakna ge. Ongkohan ari ditunda sok teu tega oge nu paribasa dede wang ibak yuk bade ka mana mamah bade ka mimihnya. Nama unggal isuk unggal diajak kan ibak paribasa kemana di bade kami mihnya hayo we kitu jeung kitu. Satadina nama pedah dede teh muriang karunya dicacandak barianankeun teh sakola deui. Sing teu kitu oge asa teh moal tega danankeun ninggalkeun barudak teh. Anu geuninganna sapanjang jalan teu kanyat rehe danankeun ai rehe barudak teh bisi narundutan. Barianankeun ieu teh penumpang anu di tukang teh geus gegereneng cenah mamajar teh mamah ieu cangkeul tak-tak. Nu dihareup deui geus komplain majar mah cenah cangkeul bujur dede teh mamah. Tur padahal lamun dicaritakeun mah meureunan cangkeul keneh nu bakal motornya. Tungna teh si bapa teh mapageun janten sareng kantong mah pindah kana motor bapa. Maksud si mamah teh cenah sok we ka dieu budak mah izin we heula sakola mah danankeun cenah mamah teh eueuh nu nungguan warung. Titah nungguan warung kanu bareuki jajan banggar we meureun ka ituna teh. Kitu cakan geuninganan teu kaur ka warung menikateun morotok jajan komo ieu ngabanding. Bari geuninganna sing dibayar oge ku si mamah mah tara diarah kakeun sok karunya danankeun. Bae cenah kopoe Rido danankeun sasarina ge tara ieu tara unggal poe ieu. Teuing ai kolot ka anak jeung ka incunya iraha atuh kitu abinya bisa mulang tarima kanu jadi kolot. Hayang mah ulah menta wae ka kolot teh hayang mamere sakapeung-kapeungeun. Mudahan menjaga baring masing aya we milikna ti mana we nya supaya bisa ngabahagiakeun saeutik-eutikeun kanu jadi kolot. Nah ieu tos dugi jadi si Ama nu diburu-buru teh pangheulana teh hayang nguseup dan geus si eta mah kuas bapana resep nguseup. Dikasih mamah teh jeung we mamah mah ek babantu makeun we warung mah ku abi cekeng teh. Alhamdulillah kapinarangna teh seueur anu ka warung. Beuki ayeuna mah moal kukurusukan heula ka leungnya ek ngotah heula sakedeung. Pokona hatur nuhun pisan kanu parantos nonton mugia sadayana sararehat wilujeng tepang di Pulau Sunda salajengna. Bye bye.